kamari kuda duaan disiksa anjing peti kieu aing jor teuing geus bunuh aing mah nanya na oge Cicing wae, jika pakai babi. Lek eta sih ngomong patios gitu. Ye, tuh kesopanan meureun. Yang ini geuleuh ka sia. Kamari aing kuduan sia naon anjing pati kocok ke suku aing. Nya eta masalah maneh. Urang arek ngalongok maneh malah ulin jeung bikang. Da kan cager ya we main mah tere. Geus ulah pundungan deui. Heuh da kamari mah hilap meureun barudak. Geus aya mah kayaknya si awe rek ka dieu. Ke mana? Ulin jiga nama. Kira-kira dia nah. Gedeng deui paling ge. Nya ayo tuh. Ayo tuh. Ayo. Mana budak ini euy? Kalem we le. Ieu duluan. Woi, di rumah jalan-jalan. Kemana? Ayo nengan Randa. Ayo. Ayo guys. Pusing aing ditinggalkeun ke leuwih jauh. Sugan teu otak udah tinggal ke aing sakit jauh cager ah.